anu nyababkeun sifat jeung sikap urang goreng gitu, goreng hate, goreng akhlak gitu nya. Eta sabab ku karena rusakna eusi hate. Saur Kanjeng Nabi, yen hate teh lir ibarat raja, al qalbu malik gitu. Ari hate teh raja. Walahu junudun, sampean, panangan, cepil, soca ya, pangambung, lambai, letah oge jeung sajabana. Eta teh bawahan tina hate. Mata saur Kanjeng Nabi, faida solahal malik. Di mana hade hatena, maka buah solahat junudum. Ucapna, lampah, lengkah, jeung paripolahna, katutreret jeung delekna gitu. Eta bakal sae. Sabab naon? Sabab luyu jeung eusi hatena oge anu sae. Tapi sabalikna, faida pasadat malik. Di mana jahat hatena gitu, maka pasadat junudum. Tong ngarap-ngarap teuing kahadean eta ti hiji jelema. Sabab ucap lampah jeung paripolah katutreret jeung delekna oge eta bisa jadi goreng. Ku sabab naon? Ku sabab luyu jeung eusi hatena anu goreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Puji kali syukur urang sami panjatkeun ka Allah anu maha luhur. Oge sholawat sinareng salamna mugia tetep kacurah limpahkeun ka junjunan urang sadaya saalam mareca pada anu janten rahmatan lil alamin. Nyatana habibana wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rau ka kulawargina, ka para sahabat-sahabatna, ka tabi'in wa tabi'atur ka urang sadaya salaku umatna. Atuh mudah-mudahan cintiasa kenging syafaat mantana jaga, amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah tiasa patepang deui sareng simkuring Al Fakir Mang Salman dina channel nyaeta diajar ngaji. Atau mudah-mudahan ieu channel teh cing tiasa kaala manfaatna kanggo palawargi sadayana. Naon rupi keterangan anu sae tina ieu channel eta mangrupakeun keterangan anu dicanak tina agama, eta lepatna tina kalepatan diri pribadi simkuring. Ku kituna sateu acan nyimak langkung tebih kana ieu channel simkuring umaja ka palawargi sadayana supados tiasa ngiringa bantos ku cara subscribe, like, oge komen sareng aktifkeun tanda lonceng supados update kana video-video anu enggal anu geus simkuring disanggakeun ka palawargi sadayana. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Saur Allah ari jalmi teh diciptakeun tina naon nyaeta tina saripati taneuh. Gitu. Nu matak ulah kaget ulah reuas gitunya sabab taneuh teh seueur jenisna. Kitu oge sifat jalmi seueur jenisna rupa-rupaning karakter sareng sifat seueur pisan benten. Aya jalmi teh anu lemah lembut someah berehan ya, ramah. Eta mungkin jalmi teh didamelna tina taneuh anu subur, anu gembur, anu bersih ya, anu lembut. Aya oge panginten jalmi teh anu markedeweng gitu nya. Cap jahe merege hese mun ceuk urang kitu teh kitu heuras kitu. Watakna teh hese di bawah kitu kieu teh nya. Mungkin eta tiasa janten jalmi teh didamelna tina naon nya eta tina taneuh cadas. Mungkin ya mah. Aya oge jalmi teh anu karakterna teh teu kaau panggih jeung jelema, hayangna teh pasea we gitu. Teu kaau panggih jeung dulur, pi paseaeun, teu kaau panggih jeung tatangga, pi ributeun gitu. Mawa ka mana-mana teh pasea we. Mungkin eta mah mungkin eta jelema teh dijieuna tina taneuh sangketa bawa kitu nya. Tah kitu palawargi. Anu janten pertanyaanna nyaeta naha jalmi teh anu disebatna karomna Bani Adam nya termasuk simkuring tapi masih keneh ngalakukeun kalakuan-kalakuan anu teu etis nya. Sifat sareng karakterna teh masih keneh loba nu salah gitu. Padahal karomna Bani Adam jalmi teh nyaeta makhluk Allah anu pangmulia-muliana tibatan makhluk Allah anu sejen gitu. Tapi masih keneh sok nyieun kasalahan gitu.
naon atuh nu nyababkeun hal eta kitu nya. Tah eta teh anu nyababkeun sifat jeung sikap urang goreng gitu nya, goreng hate, goreng akhlak gitu nya, eta sabab ku karena rusakna eusi hate. Jadi sababna teh nyaeta eusi hatena rusak atanapi eusi hatena teh kosong gitu, tanpa eusi gitu. Sedangkan ari hate teh eta peranna penting pisan ari hate. Saur Kanjeng Nabi yen hate teh lir ibarat raja, al qalbu malik gitu. Ari hate teh raja, anu jadi pusatna raja. Nu matak anu namina raja teh tangtos gaduh bawahan. Nu matak ieu hate teh bisa jadi pusatna keur naon? Keur marentah itu ieu kasaha? Kasakabeh anggota badan anu aya di jelema. Panangan rek nyanak itu ieu diparentah ku hate. Sampean ieu rek dilengkahkeun ka mana wae diparentah ku hate. Cepil nguping naon wae diparentah ku hate. Soca ninggali naon wae diparentah ku hate. Lambai letah rek nyarios naon wae eta diparentah ku hate oge. Matak disebut al-qalbu malik. Ari hate teh rajana nyaeta tina anggota tubuh anu aya di jelema. Walahu junudun, sampean, panangan, cepil ya, soca ya, pangambung, lambai letah oge jeung sajabana bawahan tina hate. Jadi hate teh atasan rajana, bawahanna teh anggota tubuh urang. Bawahanna teh anggota badan urang sadaya. Eta teh bawahan tina hate. Walahun junudun gitu. Matak saur Kanjeng Nabi, faida solahal malik gitu. Di mana hade hatena maka buah solahat junuduh. Ucapna lampah, lengkah jeung paripolahna, katut reret jeung delekna gitu. Eta bakal sae. Sabab naon? Sabab luyu jeung eusi hatena oge anu sae gitu. Tapi sabalikna faidal pasadat malik, di mana jahat hatena gitu, maka pasadat junuduh gitu. Tong ngarep-ngarep teuing kahadean eta ti hiji jelema. Sabab naon? Sabab ucap lampah jeung paripolah, katut reret jeung delekna oge eta bisa jadi goreng. Ku sabab naon? Ku sabab luyu jeung eusi hatena anu goreng gitu. Da ari hate mah jibeh hiji keur kabeh eta hate. Janten peran hate teh luar biasa pisan pentingna keur diri urang gitu. Sabab eta hate nu bisa ngendalikeun sakabeh anggota badan anu aya di diri urang gitu. Ya. Tah janten sakitu pentingna ieu hate loba nu nyorog gitu. Kari-kari hate urang ayeuna kosong gitu. Kosong tina eusi gitu. Nah, aya anu nempo peluang eta hate orang kosong saha? Nyaeta setan. Cek setan lakadalah gitu. Sabab anu butuh ku lembur padumukan teh lain ku jelema, tapi oge setan gitu. Ya. Ari setan lembur padumukan teh lain di kota, lain di kampung. Tapi setan lembur padumukan teh nyaeta dina jero hate-hate jelema. Aseupeun cicing dina jero hate jelema. Memang eta karakter setan gitu. Kari-kari hatena kosong atunya geunaheun pisan jadi sasaran empuk keur setan keur naon? Keur entrep karena hati jelema anu kosong gitu. Jadi setan mah memang betaheun pisan cicing dina hati jelema. Komo-komo ieu hatena kosong gitu nya. Beuki we sakahayang gitu. Beuki we sakahayang manehna dikendalikeun hati jelema teh ku setan. Nah, kemudian ari setan larsupna kana jero hate jelema teh teu bari lengo. Teu bari lengo, tapi bari ringkit babawaan gitu. Setan asupna kana hate jelema teh bari ringkit babawaan. Naon anu dibawa ku setan? Nyaeta sifat anu dalapan. Aya amarah, luamah, sawiyah, mulhamah, rodiyah, kamilah jeung mutmainah. Eta dibawa ku setan asup kana jero hate urang. Pusingan, aralan, tepayaan, kedul, cegekan, usilan, goreng adat, gede amak, eta teh geus dibawa ku setan teutrep kana hate urang. Nu matak eta geus jadi karakter watak jelema gitu. Mun misalkan aya jelema nu teu pernah ngamak-ngamak acan, buah-buah eta lain jelema, eta buah jurig gitu. Sabab memang jelema mah geus aya karakter watak anu dalapan eta anu dibawa ku setan.
nya amarah luamah sawiyah mulhamah rodiyah kamilah jenggot mainah teh geus dibawa ku setan ya. Ada aya dongeng kiri cenah, dongeng aya salaki pamajikan. Tah si pamajikan teh gering ririwit, nyeri awak nantinya, tulang tonggong karasa panas gitu, hate sesek gitu nya. Pokokna mah gering wae teh kitu si pamajikan teh. Dibawa we ka puskesmas eta pamajikan teh ku salakina gitu nya. Dicek ku dokter teh, dipariksa, tapi da panyakitan. Panyakitan, padahal sesek napas nanti, tulang tonggong karasa panas gitu nya, walikat nyarari gitu. Cenah geus orang bawa ke klinik ka dokter. Gitu. Dokter dipariksa gitu nya, dicek gitu. Angger panyakitan cek dokter teh gitu cenah nya. Geus we cenah eta mah yakin ka panasaran minta rujukan we cenah ka rumah sakit ka Hasan Sadikin cenah misalnya. Ka Hasan Sadikin cenah. Dibawa we ka Hasan Sadikin ku salakina teh eta pamajikan anu nyeri awak wae teh nya. Begitu nepi ka rumah sakit teh geus teu loba omong. Daftar we gitu. Kemudian dibawa we ka ruang radiologi, rek di ronsen cenah naon kira-kira eta jerona kitu nya. Naon kira-kira eta dina badan teh naha nyeri awak wae gitu, naha sesek wae gitu, yakin ka panasaran gitu. Dia bawa asup we ka ruang labnya radiologi, di scan nih awak nanti di ronsen si eta pamajikan teh. Begitu singkat cerita nungguan hasil ronsenan nanti. Pas begitu dipanggil cenah, ya ronsenan nomor 30 mangga tos tiasa dicandak cenah gitu. Ari pas ningali mapnya, map ronsenan teh masih di jero, scan foto nama pas dibuka teh bakating kuruas eta pamajikan. Nah sabab anu kaluar tina foto scan eta teh foto salaki keur molotot gitu. Si orang naon, si orang ternyata memang nyeri awak gitu, nyeri walikat panas sesek napas teh kunaon ku sabab dicarekan we ku salaki gitu. Matak pas di ronsen teh anu katembong dina hasil scan ronsen teh foto salaki keur molotot gitu. Tah eta mah dongengnya. Matak memang karakterna jalmi mah gitu, memang bawaanana geus teh dituna ambek wae gitu, ambekan gitu nya. Ku sabab eta teh mangrupakeun sifat jeung karakter anu dibawa ku setan ka mana? Asup kana jero hate, hate nu mana? Hate anu keur kararosong gitu, hate anu keur rusak gitu. Eta anu nyababkeun jelema teh boh tingkah sikap paripolah jeung sifatna teh goreng ku sabab hatena kosong. Ari hate fungsina penting, kari-kari kosong nya atuh genah dieusian ku setan asup kana jero hate gitu. Bari babawaan gitu, babawaan anu tadi anu sifat-sifat nu kagorengan tadi gitu nya. Matak tos kajawab, nah jelema memang sifat jeung karakterna goreng wae, sanajan eta jelema karomna Bani Adam, jelema makhluk numpang mulia-muliana tibatan makhluk kalau anu sajen, tapi memang eta karakter jeung sifat jelema teh selalu salah gitu nya. Da jelema lain makhluk sampurna gitu. Kesimpulanana naon? Nu matak supaya orang menghindar atanapi tiasa minimal gitu nya, atanapi tiasa meminimalisir supaya karakter jeung sifat urang teh teu goreng-goreng teuing, atuh wayahna ieu hate teh kudu dieusian. Ulah nepikeun ka kosong gitu. Cuma dieusianana nyaeta kunaon? Ku perkara-perkara rupa-rupaning hal-hal anu positif, ku amalia-amalia anu memang dipikaridho ku Gusti Allah gitu. Lamun hatena geus pinuh ku kariduan Gusti Allah, pinuh ku amalia-amalia hal-hal anu positif, insya Allah bedituna urang sadayana tiasa salamet dunia oge akhirat gitu. Tah panginten sakitu keterangan singkat di simkuring, mudah-mudahan cing tiasa kaalaman manfaatna kanggo palawargi sadayana. Anu sayana eta keterangan tina ajaran agama Islam, anu awona eta tina kalepatan pribadi simkuring gitu nya. Sakitu anu tiasa kapihatur saninten buas saninten dibawa ka parapatan, hapunten abdi hapunten bilih aya kalepatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.